oge cenah naha aya nu naroskeun ka Uje Prabu cenah Uje pami acuy Gonji aya artis pop Sunda anu diodolakeun tadi salah samiosna Anton Abok. Salianti Anton Abok pami penyanyi saha? Pami di penyanyi mah abdi mah paling almarhum Pak Haji Darso. Oke. Abdi fans pisan sareng Kang Yayan Jatnika. Pengen fans pisan pokona mah. Nya Sok nonton Pak Haji Yayan masuk. itu Pak Haji Yayan salam baktos di simkuringnya bukan kira kependak sareng Pak Haji mun insyaallah nya. Kan kantos waktu eta sa panggung. Mun kantos itu kapungkur pas kantos lami. Kantos lah. Kantos lami itu paling ngefans mah artinya kan Kang Anton Abok. Oke. Jadi Jadi terinspirasi gaya tahun sabaraha eta? kapungkur teh ngawitan ngefans ka Kang Anton Abok teh pas keluar kaset di CD sareng Bodoran sareng Kang Ohang. Oh, mohon. Sareng pas di Sumedang sareng grup Puspasari gitu pamit lepas. Oh, di Sumedang. Di Sumedang. Wow. Pas kalarasan nya nonton gitu, tapi gaya nate gitu kesana tuh menarik. Oke. Ya. Gaya preman tapi nyari gitu tapi lucu. Jadi gitu. lucu. Jadi Dia lucu. memang enggak ada nyata aya lah karakter gitunya. Gaya Teu kapikiran gitu. pikiran. Atuy, ieu masukan kanggo para MC sadayana. Saya salah-salah. Panginten da simkuring da terbiasa, simkuring snes akhirna. Mung ieu mah nya saling sharing gitu Oke, kan. Saling sharing namina teh kedah biasa ngajagi keamanan di leuweung panggung, kedah biasa namina teh nya saling ngajagi sesama personil gitu lah nya. Kita kedah biasa ngatur naon rupi di naon namina teh suatu daerah teh kan Ya, betul. suatu daerah mah kan sok benten Ada orang mah namu, nganjang gitu nya. kedah biasa naon namina teh sambat-sambat nya kan sini masih Nyalukan gitu nya. nyalukan gitu Kak nya ka keamananana gitu. Insyaallah lah upami namina teh disebat salah sayos hiji-hiji nage tos kaangken anjeunna Siap. Ayeuna salam-salam heula kanggo saha? Sok sebatkeun we. Pangitan di simkuring sana teh tadi teh Acuy genjlog. nya tadi teh mun nami abdi teh Batman. Kemana salam baktos kangge ka khususna seniman seniwati sabanungkum teh di widi-widi Heeh. sadayana kangge ka keluarga abdi oge Ya. tadinya di Di mana? Lombok Di mana sebatkeun daerah mana acuy teh? di Bojong Peuteuy Tuh, sabojong peuteuy bojong Malaka. Lajang orangnya ya di ahli seniman seniwatina Papara Kendangers TKI Kendangers bukan Kendang Independen leres. terus teh di Bordis PKBS jadinya alhamdulillah apa nakum kasadayana aturan salam baktos di simkuring Sakitu wae. gitu wae Spesialna spesialna kangge BBM anu aya di pabungkut jadi nonton nyanyi Kak Cuy, Iya. aduh udah betapa-betah sono mas sono, Oh, tapi kita udah ngaguar salah sawilas MC mah teu cekapu sakali kumargi memang saya bisa syarat nama anu kedah diguar di Kang Acuy Gonji teh kumargi abi tinggal di nu koran sareng di nu majalah Tempo kamari Tempo aya Tempo jadi di masalah majalah Sobek Kang Acuy teh memang kapungkur pernah nuleuman janten alok Ya. kena di nu kendang tapi kayak lah sare-sare orang guan deui pakawis dibalik nonton dibalik apa namanya kabisa salian di MC kayak orang guar deui. Tadu pakai wari-wari KBM Uje Prabu kada pamit turun diri payu para wali sadayana kemargi waktu itu kapan tanya di teman di satu sami di acara KBM kawan beda para mai tempat biasa tabu kita kita butuh oke ngatur kenuhun kawan kebuka sadayana ada para tos ngancol di tabu kita begitu butuh gitu nya. Kacau ya turun bisa salam keluarga besar sadayana oke tadu pakai di bungas wae ieu lagu Papua Uje Prabu kanggo wargi-wargi KBM sadayana. Bray, Brum, KBM, Kawi, Bentang, Baramai. Sip lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah. Kang Acuy nuhun pisan.